Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lan utawi sulal kasaban fi'lan min ma'rifati wa hasil dzalik illa bitarki rusumat yang kalawan menggasa keharusan allati akan mutaharusunat mukhalafatun kunyalawan syar'i kada syariati kada syariat wa tariqati lam tariqah husuluhu lalu tahu hasil tarki rusumat biqabilil basyaqqatin nafsaniyah kudu kalawan narima sakeheka masyakatan kang bangsa nafsu ruhaniyah lan kang bangsa ruh li ridaillahi ta'ala kenala ridwan Allah ta'ala halam hal hurri Allah bila riyain kalawan wararia wala pameran wala zumadin nan waranya zumah kama qala Allah ta'ala ka oleh ngadawu subhanallah ta'ala ing ayat faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada Allah lam marabi maka itu sabam maniku ana yamaniku ngarap yaman ing tinemu ing pangeran yaman wal yamal maka bijik ngamal yaman amalan shalihan amal kang saleh wa la yusyrik lan nyekutuakeun yaman kalawan ngibadahan pangeran yaman ahada ning suwiji dibutuhkan ku manusia mun bener ge hayang jadi jelema awalan ila ilmi syariat jelema nu teu daek belajar ilmu syariat nyana embung di aku jadi jelema hayang di aku jadi kamangmang pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, Jepang, pinter bahasa berbagai bahasa tapi jana tengarti syariat encan jadi jelema karak jadi kamangmang kajan dan sanajan make jasna bagus dasina hebat sapatuna herang babil mengkilap eta teh juri jelema ya Allah sebab moal ngatur hirupna kita kena hayang bener-bener jadi jelema asli ti syariat kudu bertariqah jelema kakarak datang ke syariat bang encan rekat eta setengah jelema can jadi jelema bener sebab masih kena bisa disogok mun ngariung hayang berkat rekat begitu baik hayang ka alem hayang ka denge hayang disoting supaya baturnya rahum Allah ngalipet can jadi jelema Masya Allah lamun hayang jadi jelema summa ila ilmil batin kudu ngaji ilmu batin silulu urang ka jero laut kapanggih ge jeung keuyeub jeung rajungan itu dimaksudkeun di jero laut aya mutiara minimal aya karang-karang anu berwajah cantik karang nu indah dihandapkeun karang aya batu mutiara maritakeun di jero laut aya mutiara katutupan ku karang nu berwajah indah tentuna teu setiap jelema bisa nyokot ngadenge di laut aya mutiara aya anu teu ngadenge aja aya nu ngadenge doang sabodo aya nu ngadenge kemudian memperhatikeun kos kumahanya aya nu memperhatikeun kumaha carananya sanggeus kumaha carana belajar urang ngojay jeung silem sanggeus belajar ngojay jeung silem aya anu prak aya nu henteu sanggeus nu prak aya nu caplok lauk aya nu henteu
hese jasa tah hayang mutiara hayang nganyahokeun maripat silurit eta teh aya anu lah maripat ieu geus sakitu aya anu ngadenge mah maripat aya anu kostumanya aya anu kumacarana nya aya anu coba-coba belajarnya aya anu prak begitu tes belajar teh ya nyana teh belajar nganyahokeun berangkat kaleg-legnya ku Golkar. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kiai anu keur suluk dicaplok ku Golkar. Tuh. Henteu cenah ka Golkar mah ngan ka pendopo. Di pendopo dibere duit sabaraha teh? Berapa? Kemarin tuh yang kemarin 300 ya? Dicaplok ku pendopo. Ya Allah, ya Rabbi. Dicaplok ku kecamatan, dicaplok ku kabupaten, dicaplok ku gubernuran, dicaplok ku presiden. Angges wassalam. Selesai. Finish. Ya Allah. Komo nu teu belajar heula cacak nu belajar hese. Nah, begitu nya belajar terus bisa nyingrai-nyingraikeun nyana bersikeras tengali satengalieu dunia teu dianggap ku hatena makhluk teu dianggap ku dirina hiji bae Allah nu nyieun dunia jeung nu nyieun makhluk mantep kos kitu teh tawadzalika la yasulu moal hasil illa bitarki rusumat kecuali kudu ninggalkeun rusumat allati hiya mukhalafatun lisyariat anu nyulayaan kana syariat ai syariat teh imtitsalul awamir wan nawahi takwa ngaranna berarti zahirna kudu takwa batinna rusumat allati hiya mukhalafatun li tariqah jadi berarti kudu ngajauhan tina anu nyulayaan kana tariqah carana wa husuluhu biqabulil masyaqqat an-nafsaniyah kudu narima kamasyakatan bangsa nafsu waruhaniyah bangsa ruh tujuanana li ridho ilah untuk mendapatkan ridho Allah bila riyain wala sumatin geus berang nyana mah atuh kuari batur dahar nyana henteu suki-suk rame ngawuduk nyana henteu henteu ceudeuh agen teu ngawuduk ngan ngadahar bubur lah beres uduk ge make ieu diendong atuh teh parah mana masyaqatin nafsaniyahna bulah wali bae orenganan tah dahar mah mangga baengan sakadar jang kuat nangtung salat ulah neuleukeun lazat nyeunah nikmat tetapi jang sakadar nangtung ibadah ka Gusti Allah masyaqqatin nafsaniyah bahkan kira-kira ngaganggu majeng jelema-jelema ditinggalkeun ku nyan alhamdulillah cenah kula geus belajar kiai banyak belajar naon ninggalkeun jelema nu kumaha nu tilok mere itu beres anak murid Habib mah kitu kabeh teu beres mana masyaqatin nafsaniyah apa kudu lulumpatan ti jelema lain jalan nu edan urang atuh itu bager urang bager itu jelema urang jelema lumpat teh ta'alluq hate teh ulah aya patula patali geus lamun ulah aya patula patali urang lamun jadi bawahan pasti patali jeung atasan tinggalkeun lamun urang ulah patula patali jeung jelema atuh berarti lamun urang ngawarung hayang laku aya mah bahaya patula patali tinggalkeun dagang
Ulapat tali jeung jelema mah atuh lamun boga yayasan hayang boga murid atuh tinggalkeun yayasanana. Ulapat tali jeung jelema mah atuh ieu ge sarua patanten salap ge aya hayang dikrimunan ku manusia mah atuh tinggalkeun. Ulah aya ta'aluk kudu merdeka. Masyarakat eta teh kos kitu, masyarakat pasti. Emang kos kitu belajar jadi wali mah. Ayambe datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum cek Mbe namu. Iya, sarua jeung Habib Rojak. Assalamualaikum cek salam. Di mana anjeun Mbe abdi ti gunung. Ieu sa, ieu pamajikan abdi. Jadi duaan yang dari pemajikan sejoli. Ayanan mbak, kula hayang bisa ibadah, mohon kabita jasa gadege ceramah tuan. Orang mbak ngadengek, ceramah kiai, ceramah ulama, ceramah Tuan Syekh Abdul Qadir ngadengek, mbak ngadengek Aisyah di hari penting. Maksudnya cek Tuan Syekh abdi hayang bisa ibadah kok ngadengekeun ceramah Tuan ku nikmat ke di akhirat manggih kanikmatan boro di akhirat di dunia ge manggih kan hayang ngadah ibadah mah di dia tuh cicing mas santren mangga cek embe mondok embe asal sore asal berak lakian cek dan saya kada siambe siala pun hayang jadi wali ieu sia kudu ninggalkeun pamajikan sebab sia kadeleuna ku aing asal jelema sia bae jelema ge bae kudu ulah ta'aluk jeung pamajikan sia wayana riabohan coba nafsu tamah ku sia eta pamajikan deuk kita balik atawa deuk kumaha nu penting sia kudu riaboh masyaallah ceuk mangga atuh nyanda bebeja ka pamajikan neng balik ya kakak hayang jadi wali neng balik ke ditu sorangan supaya kakak ulah tulak ta'aluk mangga nurut ambe pamajikan da balik tinggalnya nabe biasa mas santren ngaji embe Masya Allah panggil deh kadalena sia geus tenang mohon sia bebeneran ieu teh maksudna sia ieu hayang bisa ibadah mohon bohong sia kanyawan ku Tuan Syekh pan Tuan bohong kula kurang kumaha geus cicing di dieu haji boga pamajikan kita balik-balik lain sia mah lain hayang jadi wali ih kula hayang bisa ibadah lah bohong cicing beta embe aslina sia indit ti gunung embung kapanggih jeung gunungan sia lantaran sia endek pake korban embung dipejit kan bener kajawan korbankeun diri maneh satungtung can bisa ngorbankeun diri moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah insyaallah cak jana jelema lamun can bisa ngorbankeun nafsuna kahayangna dikekeut bae ku jana moal bisa ibadah ka Gusti Allah sakumaha moal bisa ibadahna embe lantaran embung dikorbankan ku urang diri urang nafsu urang makan ngagugu ka nafsu hayang beli baju bagus digugu teu daya korbankeun ka hayang eta hayang kendaraan nu bagus duit aya dibeli ku urang makan ngagugu nafsu korbankeun eta urang makan hayang dahar ngeunah geus teu ngeunah di imah ka restoran ngagugu nafsu ngaranna lamun urang ngagugu nafsu moal jadi wali korbankeun ka hayang eta hayu sebagian urang ceramah ngagugu nafsu sebab ceramahna yang dibayar korbankeun eta korbankeun Habib Rozak
korban. Mbe dinasehatan kutuan mohon moal jadi wali sia satungtung sia can bisa korban atuh dia ayeuna marek balik we heula ka dunungan sok balik heula ka ditu lamun maneh geus siap dikorbankeun karak jadi wali karak bisa jadi wali jangan datang ka ditu ka dobogana Assalamualaikum salam cak nu boga embe heran aing mah aing bisa salam sebab dunungan mah lain wali. Aya naon sia embe kok bisa atur salam kieu ka aing? Tas di mana sia? Kula tas mondok. Di mana mondokna? Di Tuan Si Abdul Qadir. Masyaallah. Embe aing mondok aing henteu. Tuan saya mah bisa kos kitu eta. Di mana sia mondok di Tuan saya? Ieu sia bisa uluk salam sakieu pasehna. Kula keur dibukakeun hijab kahewanan. Ieu teh lamun ditutup ku Tuan saya kula ge teu bisa. Sia kakarage sabulan deungit ti aing ieu geus paseh kieu ieu. Atuh engke sia jadi wali aing henteu. Aing maksudna sia ka dia daon kula ge teu jadi wali ieu mah ngan ilmu ti guru kula bae keur nyanding ieu mah kula titah ka dieu teh dek ngorbankeun diri lantaran kula ieu berangkat ti dieu teh sieun gremeng-gremeng gerentes-gerentes dan kula cenah bulan haji dek dikorbankeun. Kula embung jasa tah kula daran embung kula teh jadi wali maka kula kuari mah unjukan kadonongan mangga nyanggakeun sadaya-daya emang abdi mah paranti na dikorbankeun teh oh kulantaran maneh kuari mah geus pasrah moal dikorbankeun sok sadaekna maneh ibadah tuh satungtung urang masih kene ngagugu nafsu urang moal merdeka ketika urang geus lepas tina nafsu urang merdeka ketika urang geus merdeka kabeh bakalna numplek di urang kabeh hayang mobil aya balik deui tah hayang duit loba tah cenah aing mah hayang kos kituna dong moal jadi sia siapa yang jadi wali sia yang duit teh tolol yang jadi wali yang boga mobil lah tuh mah jadi jawali masana jan geus boga gitu hayangeun aing mah kabita eta da doang tah cenah sakjana teh riadoh teh mantap tah eta tah oh embe dimerdekakeun sanggeus teh dimerdekakeun balik deui ka Tuan Syekh cek Tuan Syekh maneh pamajikan geus boro-boro nu sejen haju dunungan geus ngamerdekakeun sok gerak kaleuweung deui engke ku kaula dihurukan di leuweung maneh bakal jadi kutub mantep jasa embe dek dijadikeun kutub kunaon ari jelema ku ari upak-upakan jadi embe eren teu beunang manggih jukut hejo karau embe mah geus tapat tina jukut urang ku ari nu jadi embe mah ku ari geus teu oe-oean memerehean lamun neuleup pamajikanana ai urang ku ari malah dek nambah deui aduh ngadoana ge beuh menta jahe anu bahe nol nerkom Imam wali jadi walinya ya. Carang geus dongeng embe lantaran di tengah-tengah orang aya Habib nu tadi teh ternyata jana orang nungguan di luar 2 jam teu bisa asup. Jadi kuari aya na ieu mah memeh doa Habib supaya maca sholawat ngajina dicukupkeun sakieu. Silakan Habib. Habib ieu Habib nu bareng kamari ka Uzbekistan. Jadi kapanggih di Malaysia orang-orang Jawa Timur nyana bareng jeung kula ziarah ke Uzbekistan terus babarengan ayeuna hayang ka dieu alhamdulillah urang ngedengekeun sholawatna Bismillahirrahmanirrahim وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَرْكِ الرُّسُومَاتِ الَّتِي هِيَ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقِ tawi mangkono ya usulun ruh li usulari ruh kasabun fi alami ma'rifat wa rahasil dzalik
illa bitarkir rusumat angin kalawan ninggaling sakehe rusum sakehe rasmi allati hiya kanggo tayya rusumat iku nyulayaan kadua syariat lam tariq usuluhu lan utawi hasil tarkir rusumat Qabulul masyaqqatin nafsani iku tetep kalawan narima ing sakehe kamasyakatan kang bangsa nafsu waruhaniyah lan kang bangsa ruh liridhaillahi ta'ala kena karidwan Allah ta'ala bila riyain wala sum'atin kalawan ora rialan ora sum'ah kama qala Allah ta'ala kaya Allah ngadau sapa Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada Allah alam bimuradi maka utai sapa man niku ana yaman niku ngarep-ngarep yaman ing tinemu ing pangeran eman falyamal maka becik ngamal yaman amalan shalihan ing amal kang saleh lana jajekutu akan yaman kalawan ibadah ing pangeran man ahadan ing sewiji Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nungtun makhluk nomor kahiji rasul dengan diberi mukjizat nyana mah geus teu hese capek langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh rasul eueuh anu sakola tikadenge rasul sakola SD SMP SMA kuliah teu langsung diberi mukjizat bisa mengetahui tentang ilmu zahir, ilmu batin, bisa pindah perasaan dengan sendirinya. Rasul berbeda-beda kisah-kisah para rasul tujuan hiji nauhidkeun ka Allah. Paling pohara ialah ulul azmi berat amat. Kemudian nomor kedua nabi teu diangkat jadi rasul jadi nabi doang dakwah terus nyana sekemampuannya diberi ilmu kos rasul cuman nyana henteu dititah tabligh secara keseluruhan handapunana para aulia Allah tiba heula setiap rasul setiap nabi selalu aya para wali-wali Allah. Lamun urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masyaallah. Di zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin para aulia-aulia Allah terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama tumbang satu tumbuh 1000
Masya Allah, ulama-ulama di zaman Kangjeng. Ulama ummati kal anbiya'i ka anbiya'i Bani Israil. Ulama Kangjeng Nabi mah sami sareng nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah. Aya gok teh jeung ulama Golkar. Wah, lain. Terus urang ngadenge maruncul bagaikan toge, muncul di setiap negara. Geus jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabdul Qadir, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadzili, Sri Sikti Maruf Qurhi, Abu Bakar Shibli Yazid Al-Bistami, wah maruncul. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halal liber. Henteu ragag cara si eta. Si eta masih beragag. Henteu ragag deh betot bae kena ragag. Maning digejeburkeun bae tah manggeus. Hiber teh hiber ge gejeburkeun bae. Ya sepekerat. Terus ulama jadi ulamanya jadi wali, ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi urang meringkat bulu ngadege kawalianana nyana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi ieu aya cacat bejakeun nya. Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahna dagang, seminggu lapor, ieu tuan hasil dagang nang sabaraha menang sekian. Hari anu aib teh anu jore mana duitna, aduh ceknya kacampur tuan hampura sebab barita dirut jadi nu jore ge kaasup. Oh cek Imam Hanafi berarti sia dagang teu beres, duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku jore jadi aku bagus enggak eta mah jadi seuneu bakalna. Oh ya Allah, itu Imam Hanafi kawalianana lainna lagaga. Masya Allah. Eta salah sahiji kawalian Imam Syafi'i ditembongkeun ku Allah. Ketikanya di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal. Cik Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung nyen tenda diundang kabeh manusia. Dek gawe naon ieu? Cek Imam Syafi'i, ulah dek asup ka tanah Mekah, tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Anu isin kula lamun asup ka tanah Mekah di kantong kula aya keneh duitan sebab ieu tanah mulia. Allah ningali kana kamuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia. Isin kula asup ka tanah haram, di kantong kula aya keneh duniaan, dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ka tanah haram. Coba si eta mah lain mikeunan malah nyokotan. Di tanah haram teh beres nyokot make halal mah maling. Nu babaturan ieu lah cek jana fauli maridauhu bau dah. Di tanah haram kewalian Imam Syafi'i. Ieu salah sahiji nu lobokeun. Kewalian Imam Malik. Ketika Imam Malik tenar di Madinah, kemudian datanglah gubernur. Saya peta raja berarti. Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba. Maka Imam Malik dek dijieunkeun imah, dek dibere kuda nu pangbagusna.
jang dakwah kemana baik. Cek Imam Malik, kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula. Kajen teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah. Hampura ya ke RT ya. Iya keur cerita ilmu kawaliana emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Imam Hambali mah lamun manahanan deuk sare nurutan Kangjeng Nabi. Cik Imam Hambali diundang tetangga, kula moal ka sare lamun di imah kula aya kene dahareun roti, dahareun kene kopi dan lain sebagainya. Kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan. Nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul. Gitu Haji Pendi kayak gitu ngan kenya nama minta duit. Bayaran teh lain ngabagikeun dagang. Aduh, euy nyaritakeun Ibu heula Poe Rosidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang. Ilmu mah gampang. Tah eta tanu hesena tah. Tah eta tanu hesena tah. Ih, masyaallah. Ku ari mah teu lain kiai ge di kiai-kiai jaga gampang. Aju aya sertifikat kiai. 2 hari. Terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuh naon gitu ngaran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia henteu. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian nya menikmati henteu. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatena eueuh. Kurang kumaha sugihna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi je itu lain lalagaan dunia mah dunia bae urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya deui deres anu teu diangkat jadi wali aya menikmati deres ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali pamustungan teh baja. Aduh. Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim mementak bisa hibar di Mekah ke Banten emang gunawan anti dunia. Syekh Nawawi mementak masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi mementak kurang di Zarahan emang kumaha anti dunia. Syekh Asnawi antum bisa mindahkeun tangkal bede di Sumatera jang masjidnya anak masjid jana teh terus hayang make kayu eueuh kayu di dieu jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeuli di ditu eta teh masyarakat yang geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah ku Asnawi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gubrang besar aja usaha. Aja ku Asnawi dibawa ke dia ke Banten kayak gimana? Ke Banten ngerenovasi masjid Banten, renovasi masjid Banten. Aja eta dibawa ka dinya gue mah. Wah, kabeh nu bisa. Wah, cak ada nu bisa. Bawa kapal parahu nu daekeun ku badegana kayu. Kuba Nawawi di papasan, terus di papasan baralik kabeh jelema nya nama peuting ka dinya. Diomongan doang kayu ridon teu maneh dek dijadikeun masjid Banten masjid wali Allah engke maneh di akhirat bakal milu engke yuk dek eta ngomong kayu siap ayo guys ayo lempang sorangan ditepak doang ku si Asnawi trek lempang ka Merak je udah kan ngadenge kitu na resep tak ka wali tah resep tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 peting nah ngagibeg urang ngagibeg urang Masya Allah geus datang ke Mekah ka Merak ditongton pun ku kabehan ieulah bahwa kair can dibejakeun kumaha carana geus bararingung bae bawa jang masjid Banten eueuh keneh nu bisa geus datang ka Merak ku gede-gedena kayu Syekh Asnawi seuri we geus atuh taringgalkeun cek Syekh Asnawi kulantaran ditongton ku kabehan Syekh Asnawi teu datang
datang kadinya masih kena nu nonton, datang kadinya masih nu ngintip, nyahoeun nya bawa nu ngintip ke neangan sepi na geus saminggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip nu nonton kakak ku sia Asdawi diomongan deui Banten ayo oke Masya Allah bisa ngomong Inggris nya oke ya Allah ngaji pending mah tuh lamun ditonton atuh bara lamun nonton teh jadinya nama bah lamun ditonton kadek aing ayo dulu buat jelema begitu dikadek getihan hampura jadi jagoan naon teh sikos kitu di urang cerita ilmu kewalian Masya Allah urang mah neuleuna nu kituna mah henteu kitu kabeh biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali atuh aya jeung pamajikan atuh biasa nya nage ciuman besi pajar wali teh di masjid we atuh pamajikanna we Kak ieu barang nganggur Kak atuh malah anakan lah itu di masjid bae mah ge turunanna atuh putus wali biasa baiknya nek noel biasa atuh pamajikan gitu nyahuan nya wali itu jauhan pamajikan mah pacar salaki biasa bae ada wali eta teh jauhan pamajikan biasa bang nyarekan nya salakina teh biasa nyarekan teh duit marah biasa itu biasa bae teh jauhan ge mun nyahuan wali maldekeun lantaran teh jauhan itu biasa ngagoda nya ge biasa jaman wali mun nyaho atuh moal urang ge lamun nyaho si anu wali wow atuh urang depak bae di dinya depak mantak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyahoan bahwa nyana wali sebab mustajabud da'wat duana nu teu kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujianana ieu hayang sugih itu hayang sugih ngalalantri mantak embung wali embung kanyahoan jadi wali. Haji Pendi pakai kartu nama saya wali kunjungi saya ahli batin saya ahli batin Masya Allah orenganan ahli ngaragapan batin wali terus kurang ada kemari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Syekh Abdul Karim kalau belah ditunda non gitu wali sangat terus datang ke ayeuna masih wali ngan aya anu nampak aya nu teu kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta katuan Syekh Abdul Qadir ge anu teu percaya ambalaya atuh boro-boro ka wali ka kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusannya kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah ngan perjalananna aya nu ngagarong heula jadi wali garong-garong teh Abdul Qadir jadi wali urang lamun nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng loba wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan timimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka unggal negara mulai tahun kamari diurang ge mulai ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruanna loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu tuh wali keur mujud set neangan bibit walian berarti kaharepna deuk perang tereh asal loba muncul para wali Allah deuk perang tereh tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja dibeli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijieun masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karitu nu mantak marah ge Amerika marah datangkan di bom Irak di bom Yaman di bom Syria bom Turki ieu teh akibatna di nagarana loba jasa masuk Islam. Karena bingung iku ari di satu sisi di boman negara di sisi lain di negara masuk Islam
Mun di Amerika lo banu asup Islam, di Bitung mah asup Kristen. Dibalik. Gitu di hidayah tuh sabodo tah urusan Gusti. Yang penting urang sing hade. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Eta. Terus terus direntogan ku kumaha ge wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah. Aing mah kajenteng ku makhluk mah dicaci dimaki sabodo kaya sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah. Eta konsep wali sabodo. Ujug wali mangke dipake karsap, engke dipake ka Bandung, engke dipake karsap kitu bae salilana wali mah. Ngan nyana nama seuri bae sebab nafsu-nafsu manusia supaya kajang wae. Aya nu tadina akrab jasa jeung wali mah abah, engke urun ngabenduan, bila perlu neluh. Neluh. Ieu ka dieu ge loba tuluy di Habib rozak-rozakeun. Aja nu error Habib rozak wari. Kena teluh. Aduh Masya Allah kari. Kitu bae sepanjangna. Nah, ieu mah urang kuari keur caritakeun ilmu kewalian. Sanggeusna diperlukeun ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna. Tapi lamun urang terus ngabeberes zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah neuleuna hayang kanu geulis bae. Tuh ngana pas bae. Ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung, ngambeun hayang kanu seungit bae. Pakaian yang nu bagus bae geus urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian, aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir. Salilana ngaganggu ka batin lamun batinna ku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu. Anu ku urang kadeuleu tertampung dina qalbun urang kadenge tertampung dina qalbun ku urang kahambe tertampung dina qalbu. Eta qalbu nampung zahir dedeleuan dedengean hambean. Kitu kene anu kurang dipake kahayang dahareun inumeun kemudian pake anu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae. Ayo aya anu mikiran hayang ganti motor, aya anu mikiran hayang ganti mobil deres kene ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah. Ngadoana ge lain deui nya nama. Ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah. Ya Gusti Allah nu agung. Nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir. Urangan sakadar maca wujud gidamba komo terus selesai. Mentak diteruskan sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikeun ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat. Engke lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh. Kumaha kaanehana? Urang salat teh. Urang salat. Misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat teng ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana mungkin diajak ke Mekah mungkin diajak ke terus atau ka langit dan lain urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum tapi ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun tuh ka alam nu itu terus beta itu urang tahiyat tapi nu ieu eta lalakon panjang kan tah set Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ka fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae tetapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu alam
eta nu sok disebut dimensi ke-6, dimensi ke-7, indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8. Terserah Allah nu merena nih sabada indra. Nah, ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tek dibukakeun langit anu nempel ka nyana bisa milu kumaha tuh. Lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh haju bebeja cekal ya kah berangkat nyanam berangkat ka Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib. Ayo kan bisa milu tah, bisa milu tah nu lain wali ge tah. Ayo milu sek nyekelan sia ulah lepas nyekelan set kula ge bisa tamun mau ilmu haji pendek milu tengah laut turun. koleang oh kiai lah sodok. Aduh cak jana tega lah emang sedang lah pokoknya dihakan lauk cucut beres. Jana nasibna jore bae. Nah ieu di alam eta batak hese nyaritakeun ilmu kamaribatan mah ilmu kawalian hese nyaritakeun nu dicaritakeun atuh geus bae syariat sebabna moal kaharti kajian guku mah ge mentak teu meunang wawalianan guru teh guru ka murid sia can wayah ulah sia can wayah ulah henteu kula mah nuturkeun ulah ai kula mah cenah nuturkeun bae kajian guku mah ge maksa sia heeh nyebrang sia nyebrang tadi cai mah bisa keneh dak manggi seuneu guruna bakal dijan ayo ka dia sia nyana wawalianan maksakeun tutung atuh tuh cak aing ge sia ulah wawalianan tutung sia tah sebab daun beda perasaannya nama tah keur salat tah sabaraha perasaan hese nyaritakeunana. Nah eta bisa kos kitu diurus rohna urang makan ku can diurus roh makan ieu teh ciptaan anu maha qadim di alam anu qadim baheula. Allah maha qadim nyiptakeun roh. Anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun memeh urang. Geus nyebutna qadim ge qadim baheula, lain qadim cara Allah, ciptaan Allah. Ngan engke kan balik deui ka ditu. Apa eta roh mah suci nyawanangan ka Allah doang. Hati-hati cak Allah nya. Heeh, saya aing sa Allah. Engke sia turun ka handap sing ade balik kudu suci deui nya mangga ulah resep ka dunia nya moal ulah resep ka jabatannya moal ulah resep ka karungnya moal geus janji baheula turun naik kuari diterop-teropkeun sesuai jeung aya beca resep apansa resep poswan resep malah mah ku resep-resepna menta malah mamenta teu dibere maling. Terus bae jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang. Ya Allah atuh kebo bae eta roh teh diurus begitu. Nah ilmu batin teh ngurusan roh liyasulal ruh kasabun fi alami marifati supaya asup di jero alam marifat lain sembarangan kumaha wadzalika la yasulu ila bitarkir sumat mual hasil teh urang asup sululup ka alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkir rusumat yakni nu nyulayaan kana syariat geus syariat heula ku urang teh rapihan geus minimal kurang pakai Fathul Muin. Kemudian toriko nunjulayaan karena toriko ieu ge kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal urang teh kitab Minhajul Abidin kadahanan hikamah ihya kadahanan sok geura eta bae heula diakurkeun guru. Nah waswahu suruh cara ngahasilkeun biqabili masyaqqat an-nafsaniyah kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu. Ieu nafsu masuk nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi. Melalui Naqsabandi Imam Bahauddin Naqsabandi meuga guruna Syekh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam ngaku aki-aki. Dibere ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sirr latifatul khatil latifatul akhfal latifatul nafas latifatul qalb
latifatul qalbi eta teh nafsul lawama al-lawam al-hawa al-makruh al-ujub al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah piceunan nalar mah babari coba piceunan ku sia laom mah hiji ta ulah cuan-cawan ka batur hese deuk na nyawat bae itu gelis-gelis kan pendek teuing moal jadi wali moal jadi wali budak masyaallah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal besetik kunaon tah hideung moal jadi wali sia moal jadi wali geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus masyaallah pohara jasa eta keur kabatur mimitina ka urang ulah aya cawadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jankeun makhluk batur memancung abdi mah henteu moal jadi wali sia moal kajen kumaha ge misalnya Haji Pendi ngaca ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ye ngan abdi teh ieu aduh ku batur mah teu pajar jelema ye jadi lamun ka gorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain lalakon saeutik lain lalakon masyaallah kemudian latifatun nafsi teh ieu teh gitu nafsul amaratu bisu hiji al-bukhlu ulah aya koret al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu eta takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh bae betah jasa mah bodoh jahlu teu beunang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu piceunan setik mantap lamun teu ngaguru mal bisa guru heula dek naon nu dipiceunan ieu naon dipiceunan ieu sabaraha bulan sabaraha tahun urang bisa na terus urang diarahan dan ku ari nek miceunan ria besot aya carana maka ieu doana ya tak geus urang miceunan ria ke geus bisa hampang hirsu wari hirsu ada di piceunan nah hirsu teh makmak maka kededemes hayang bae kana dunya piceunan ku urang melalui dalil-dalil ti Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang menganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut guru datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus berbagai latih nah iyalah bitarkir sunat allati hubatu Indonesia mukhalafatun syariat wa tarekat moal bisa hasil ngahasilkeunna kudu narima kamasyakatan nafsaniyah geus batur sare ti peutingna urang kudu nyieun kamasyakatan hudang tuh biasa cek biasa nonton bola batur tipe ting teh zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur tiberang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mun lain wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu bae teh mah geus batur dahar urang teh batur nginum urang teh tuh masyaqqatin nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceuri ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal aya eureun-eureunna urang ngajar nafsu teh apa ya iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat hiji kudu mujahadah 2 kudu muhasabah 3 kudu tafakur 4 kudu riyadhah ya talah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah posna ieu pagaweana ieu carana kieu posna ieu pagaweana ieu carana kieu posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali
Mual aya anu jadi wali hesna di spring bed baik. Masuk restoran keluar restoran mual jadi wali. Masuk hotel keluar hotel. Aing mah sugih ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing mual jadi wali tah mah paling ngawalian. Atau diwalian tah mah. Tuh, teu ditahan nafsuna. Tah engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia kelazatan dunia bakal dararatang makhluk bakal dararatang urangna geus teu hayang kawin ge masalah opat palah masalah masalah emang eta emang geus teu hayang aju kieu eta lamun geus teu hayang kitu maksudna di sarean teu sarean teu kaharti mal kaharti pancen teu hayang pan anakan lain kitu masalahna asa nyaritakeun heula cek aing ge itu jadi itu kelas internasional kelas universitas atau diceritakan ke kelas TK malah mah di bawah TK teh naon karena PAUD iya bangsa hulu PAUD gak abeh ban awal karti iba asalnya bae seperti eta lah sebab urang tahiyat bae dibawa ke alam kitu ku Allah tek urang biasa nyaritakeun ka diri sorangan heran kok aing bisa kos kitu sih hanya Allah. Lamun Syekh Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah Syekh Asdawi nage nang Allah henteu nang nyana begitu ditanya ku Habib Usman kok bisa kieu nang Allah lain nang kula atuh kumaha nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang teh ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang ya urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh Isa ima zilun zolilun sakadar aub-aub anulah gauban urang teu dianggap mah dunia mah geus urang bisa neuleuh Baitullah bisa neuleuh Lauhil Mahfuz hararampang ngomong mah eta atuh tita tahajud bae tulok tahajud geus nyaho ieu beuh pagawean wali jam 2 bae urang ieu wali-wali mah jam saki harar udang heuai deui wah sakumaha deuk paeh wah di satu kumati cah urang ulah supaya heuai bae daharna ulah loba teuing nginumna ulah loba teuing bari diniatan ari nginum cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna heuai bae mantak tuturkeun wali hayang kuat cara wali tuturkeun mantak Syekh Asnawi bisa sia daek ka ditu ka Banten ka kayu namun dijadikeun masjid sia masjid wali ayo ka ditu tepak oke deh set Ndah gitulah ya iyalah biqabulil basyaqat nafsaniyah wa ruhaniyah diridailah bila ri'ain wala sumah wallahu a'lam bissawab.